bener lain ngintip cara ngintip si mbak kemana lain emang kumaha gitu ngintip Lailatul Qadar mah teh kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar mah teh kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar mah teh kudu di mushola, di imah di kamar di mushola di mana bae kadeuketan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibukakeun hahalan kadeuleuh bre. Puasa urang nu tadi caritakeun adalah puasa syariat. Dina kitab Sirrul Asrar wa Mazharil Anwar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah bakal diaji buku ulangan moal loban-loban diajina. Saya ngabudak santri bae. Ieu aya al-fazl sabi asyara fi bayan shaum syariah wa tariqah. Amma shaum syariah lamun urang maca dina ihya maca dina tukilan-tukilan usaijen Imam Ghazali ngajelaskeun pembagian puasa aya puasa khusus aya puasa umum puasa khusus gitulah carita Imam Ghazali jeung ahli sufi usaijen tapi Syekh Abdul Qadir beda ngabahas aya puasa syariat aya puasa tarekat aya puasa hakikat kitu tuan Syekh mah pembagianana puasa syariat sebab makna la ilaha illallah tilu cek langsung lamun makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah puasana puasa syariat urang sapina lihat posisi lamun geus ganti ku la ilaha illallah na teh la maqsuda fil wujud illallah tarekat berarti cara puasana kudu cara puasa tarekat lamun la ilaha illallah na geus la matlubah berarti puasa hakikat. Urang pindah syariat kada tarekat teu meunang sapindah nah kudu aya nu mindah. Urang pindah tina tarekat kana hakikat teu meunang sapindah hayal ka mangarana kudu aya nu mindah. Maka kudu aya perasaan rohani anu khusus. Dan dijelaskeun nu tadi bahwa shaum syariat yang sakanil makulat wal masrubat wa anil yaqafin nahar nu tadi. Puasa syariat mah nahan minum, nahan dimati beurang. Eta puasa syariat tadi kurang dicaritakeun. Ai puasa tarekat bahwa ayam sakajami al-dhahi anil muharramat wal manahi wal dhabaih milkan unti biwabri zahiran wa batinan lailan wa nahar. Puasa syariat kurang geus ngajelaskeun tadi. Jelema teh dahan teh minum muaqqat. Pasaumul syariat muaqqatun aya waktuna timimiti pajar datang ka suruh panon poe teu dahar teu nginum teu nyimak ngaranna puasa syariat. Hari matah mah biasa pake nonton TV. Ai ceuli mah biasa dicocokkan make nu ka dieu teh naon ngaranna. Sia nyarawan di sana. Lain moga deui beureun jualan nongkrong. Masyaallah. Eta puasa syariat. Puasa syariat mah dikhawatirkeun kana ditarimakeun. Khawatir kana asup kana kam soim. Loba jasa jelema nu puasa tapi lain salah. Min syamihi puasana udah ada orang kan sekolah jeung hajar. Ieu puasa syariat. Di akhirat teh diberi ganjaran ku Gusti Allah. Begitu dipanggil, Sayyidudin bayu. Ya. Sabaraha tahun mana hidup? Hidup ya. 50. Pernah melaksanakan puasa? Pernah. Berapa pada puasa? Tidak harus minum sejumlah ibadah. Beting. Hampir unggal beting. Eta siap tiberang lapar. Dahaga. Ai mata sok dikamanakeun eta gula-gula ai beurang. Citra jali didengekeun di sidang interogasi ieu teh ceuli maka ternyata orangana dipake leuleuh TV leuleuh awewe ceuli kitu kene ieu mah sakumaha ajak Nabi aing kamin ini aing moal ngagandar ka sia puasa pas itu mengajaban puasa pas itu lain urang geus dikitukeun engke jaga di akhirat izin ka Nabi
Masya Allah. Tapaan tina dahar pagi ieu puasa teh ngosongan beuteung tina kadaharan, ngosongan beuteung tina inuman, ngosongan beuteung, ngosongan zakat tina jima, kosongkeun mata, kosongkeun ceuli tina maksiat, kosongkeun riado artina tapa urang teh dahar teh nginum teh jima nampahan beuteung jeung zakar mantak naon mata sabulan tapaan, mantak naon ceuli sabulan tapaan, mantak naon leungeun tapaan, sumut tapaan. Tah ieu lamun geus bisa kadinya urang nalengka sanajan teu puasa thariqah tapi urang semi thariqah. Semi. Sebab urang make la ilaha illallah tetep lama budak tapi urang prakarana indah jasa make aturan-aturan bakti. Kumaha emang puasa thariqah? Nahan sakabehang gawata tina nu diharamkeun jeung tina nu dilarangkeun. Tina larangan-larangan jeung celaan-celaan. Jero batinna matana akur. Ketika nu haram cek batin haram tama. Ketika ngadengikeun anu haram-haram cek batin haram tama. Akur jasa zahiran wa batinan. Ulah aya ujub, ulah aya riya, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, hubul sumah. Pas. Tak lamun puasa zahir mah muakkad, puasa batin mah ghair muakkad. Wami andai kata abdi berpolitik, eta berpolitik da deuk digagustikeun abdi mah semata-mata neangan ridho Gusti. Abdi berbudaya da deuk digagustikeun. Hayang menang ridho Gusti kabeh ketika bisa terus ketika eueuh. Lamun aya jelema puasana puasa thariqah, kemudian manehanana bisa ngalaksanakeunana, berarti puasana mulus. Lamun aya jelema puasa berthariqah, tapi prak-prakanana puasana puasa syariat, thariqahna berarti thariqah lain thariqah sufi, thariqah sapi. Thariqah sapi apa maksudnya? Bicara teh ai la ilaha illallah maka la ilaha illallah ahli batin, tapi ai prak-prakan puasana prak-prakan ahli syariat. Nah ieulah bakalan ke ditanya. Ditanya lamun syariat bae. Wari nu thariqah mah eta tadi mata dijaga, ceuli dijaga, kolbu ge dijaga. Nah, ieu mah terus bae. Sangkilang lain di bulan Ramadan ge kitu bae terus. Mantak cek tuan sago padir. Jelema nyaritakeun Lailatul Qadar. Eta panggungan ti Gusti Allah. Lailatul Qadar teh kapan ninggapkeun hijab. Hijabna disingkapkeun sehingga kadeueuh hakiki eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu bukakeun hijab geus deket ka Gusti Allah, nu puasana bebeneran, nu puasana teu bebeneran teh kejeuli cak jalaku nu menang Lailatul Qadar aya lain nu dipuri maka deuleu pinggingna. Aya ge eta budak, dipuri, budak masyaallah, kunaon aya mangga Lailatul Qadar di mana? Dipuri. Kunaon? Ningkap putih. Masa aya mah teu buat nu sinar siang teh coba. Sinar puri beureuh kamar. Jadi tak kiai jadi itu kodar teh pan dibukakeun hijab halang enggak buka eta ge halang enggak buka. Mun ngobrol di bulan Cikupa mah kitu bae teh beres. Ya halang teh dibuka atuh teh kudu dilanin Lailatul Qadar teh di bulan Syawal lain di bulan Ramadan bae, di bulan Syawal, di bulan April, da bulan terus-terusan manggil Lailatul Qadar. Hijab dibukakeun bae cek bulan Syawal teh kula mah geus datang ka hakikat dibukana. Ieu urang lamun hayang menang Lailatul Qadar lain ngintip cara ngintip si mbak keur manis. Lain emang kumaha kitu ngintip Lailatul Qadar teh kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar teh kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar teh kudu di mushola. Di imah di kamar di mushola di mana bae kadekeutan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibukakeun hahalang kadeueuh brewet uy teu gede teh kuha. Masyaallah hijab dibuka Lailatul Qadar ti Gusti. Babari sebagai menang Lailatul Qadar we. Ye. Gusti abdi mah hayang menang Lailatul Qadar mah di bulan Imam menang datang ka 7 bulan Imam. Moal menang wani sumpah ulah mah lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab daun ka hijab ku hayang. Yang batin mah ka situ. Ka hijab ku hayang geus kana salat ka hayang eta lain ka Allah.
pikir hayang eta lain ka Allah moal bisa kajeun kumaha ge eta nya teh kahijab ku hayang kudu kumaha tuh leungitkeun ka hayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dibela Lailatul Qadar ku Gusti jago teh emang teu pantes ya mah eta itu bae pantes dibantu jembak mah nya Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV ya moal kajeun kumaha ge jauh jeung Gusti teh jauh moal bisa dua tak bisa tak nu hayang jasa moal bisa kahijab ku hayang anu pasrah jasa ka Gusti bari manehna teu ngalaksanakeun aturanna moal sarua bae kudu kumaha tuh ulah dihayang-hayang Lailatul Qadar mah sebab datang lagi kaget Lailatul Qadar mah datang lagi kaget urang ke tengah bae ye kurang ke ibadah ka Gusti tawadhu abdi ibadah ka Gusti teh aya naon abdi ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun tah ngerti tah sia ngalaksanakeun ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugerah buat di dia ya Lailatul Qadar tadi teh saja tuh kita kene layaran mah lain yang ka dieu ye cerita supaya menang kan supaya menang ge geus dihayang-hayang moal cara tadi Gusti abdi baca moal meunang meureun potongan abdi moal bae aja sakaman kudu kumaha tuh kieu awas perhatikeun supaya menang atuh moal ya itu nggak mau dijaya atuh betul karena nonton TV apa yang dibawa moal bisa moal cerita supaya rada bagus bae bersihan tobat nusku kula seperti ceritakeun teh mata 70 astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi mata Gusti meureun ieu mata api loba jasa deuleuan anu komo nu diajar nu tengah aja mah komo Gusti hampura 70 teh mata ceuli 70 kirung 70 sumut 70 beteng 70 dubur 70 kubur 70 syukur 70 bulan 70 kolbu 70 si para jadi tenang orang teh tenang ternyata can bisa ka menang Lailatul Qadar moal ka jeung kumaha urang kos kitu teh hayang menang Lailatul Qadar moal ka hijab ku hayang ucap tadaru Gusti abdi mah ieu Gusti kudu dipake ka hayang diwalti Gusti lain walti ridho Gusti abdi nu mantap puasa ge nuturkeun parentah Gusti abdi ieu nu mantap di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyahakeun sakieu bisana awaduh ka dia terus awaduh tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal itu menang dihayalkeun kos itu Lailatul Qadar mah moal kae sih buka ka hayang can pantes kos sia can pantes potongan kajeun tinggi ai gede mudah-mudahan moal tadi janggot teh cenah panjang tambah deui 2 meter moal bae kajeun teu bisa dieutik kitu Lailatul Qadar teu bisa teu bisa bae kajeun hukuman mantak nu ngaitip Lailatul Qadar cenah diharam TK haram mulia baitullah mulia moal bisa kudu kumaha tuh balikan deui mulai ku ari rasa iya abdi bisa wudu teh ku Gusti rasa jasa di abdi bisa batur lobang ke diberi bisa ngarasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu di parentah Gusti eta geus mulai ka darah itu Lailatul Qadar si ada kata hese oh nu tadi ngaruh mau hese asup hese kahalangan ku tempe 2 kan jadi ngarasakeun ieu bae teh kudu dibere Lailatul Qadar Gusti abdi teh kudu abdi geus dibere bisa ngalamun ge ieu anugerah di Gusti ya Allah maka kalau wuduna moal hayang cepet ngalamat teh ngalawudu tapi lain obrol cai naon ngarasakeun nikmatna dibere anugerah bisa wudu eta geus Lailatul Qadar eta geus nunjuk berarti Lailatul Qadar tapi semua make saya aduh awas batin ieu sakalian supaya urang nyonsro tapi jauh tapi itu biasa deuk
asa jauh aya tapi praktekna teu bisa urang wudu moal aya jelema anu deukeut ka Allah wuduna kalau begitu waktu itu guru-guru nama sholat kos itu wudu kos itu mama bisa wudu teh ngarasakeun bahwa diri ieu keur dipraktekkeun wudu ku Gusti balik deui siga deh awalan di awalan ulang hayalkeun Lailatul Qadar ulang hayalkeun sholat ulang hayalkeun wudu we heula lain hayalkeun ngarasakeun dibere bisa ngalawudu ku Gusti Allah geus aya ilmu urang bekal waktu urang keur ngaji di guru cara wudu nu rapi 3 kali dirasakeun urang bakal ingat teu kudu dina bulan Ramadan mulai balik ieu bae ge heula balik ngaji gegeran ka imah kumbah beres ngala wudu lagi kan ngaji kerek na parah mah aing nang Lailatul Qadar alikan deui milih pasti wuduna ge madep kiblat inget urang teh dibawa ku ilmu syariat eta nari urang mawa urang mun urang teu akur jeung syariat ka perasaan asa cangcaya perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang dititah ieu teh madep kiblat usaha ilmu urang teh mawa urang sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang setelah boga ilmu mah korek urang dibawa ku ilmu urang teh dikondisikeun ku syariat mah menang ti Allah ngomong doang teh ku ilmu padahal ku Allah ngan melalui syariat urang ngaji sanggeus ka urang boga ilmu dibawa urang ku ilmu urang kudu ngadep kiblat nang ilmu Allah hakikatna 3 kali ku ilmu Allah hakikat nya icat udah rasa kakarak make syariat bae kabeung 3 kali tenang ngalauduna kuari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah dibawa ku ilmu syariat ngaranna teu karasa nah ngaji teh sataun kuari dipake di jero bulan Ramadan terek kahayalkeun Lailatul Qadar terek kahayalkeun salat ngahayalkeun teh lain ngahayalkeun ngarasakeun wudu beres wudu salat Gusti ieu salat abdi mah geus ngarasakeun salat bae nu ulah pikiran Lailatul Qadar lamun urang nyongsom ka Lailatul Qadar salat teh rusak surat teh rusak ya Lailatul Qadar mangke urang keur tiup kadang-kadang keur nangtung kaget urang lagi kaget engke ge kaget jelema teh lain di dieu bae nu menang Lailatul Qadar keur tawaf keur sa'i aya jelema keur tawaf perasaan aya di mana kaget dari sini ini di mana ieu teu boga perasaan hayang menang Lailatul Qadar nu keur ngintip Lailatul Qadar mah kahijab ku aya ketika nyana ngarasakeun tawaf ieu aya di mana ieu ketika nyana ngarasakeun sa'i anu berarti Gusti sa'i boga tanaga sakieu henteu dipaksakeun lamun memang ieu tanagana gede rada cepat mun tanagana leutik rada kendor tanagana ieu leutik jasa kendor henteu ngarasula ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i tenang aya di mana kana kitu kene tak taraweh urang teh ge lamun taraweh kos kitu Allahu Akbar keur ngarasakeun taraweh masyaallah batur sujud nyana nangtung bae seperti sarariang dah tadi menang Lailatul Qadar teh kos kitu teh kan ulang saya keur ulah hayal hayang memenang tapi lain hayal praktek nabatin dibukakeun hijab ketika urang deukeut jeung Gusti Allah Tuhan sampun dia caritakeun lain di bulan Ramadan mah Lailatul Qadar mah di luar Ramadan ngemantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Ramadan coba geus deukeut encan jeung Gusti Allah ngan Allah ngajanjikeun bae mah inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min Allah mere ka jelema umum dibere asal sia deui teh ngan cara eta babacaan parati menghadap ke Allah teu kudu dihuyal dihayal nikmati babacaan eta ketika Fatihah ketika surat-surat ketika ruku-ruku nikmati hijab bakal murangan deh pret sapoe 2 poe 3 poe geus ada nu 3 salon marti hijab akan nonton film
tinggal deui. Isuk nonton main bola. Ulangan Eropa nu kamari. Wah, Spanyol muan teu biasa. Anggeun. Atuh dicampur ke kandang di wae. Halo, kumaha jaga pamajikan kamari mangeunang ibadah. Kuari mana lu pengencian ngeunang ya. Bukan, aya mah teu kada teu budaya saya teu pulang. Atuh kira anak-anak bisa. Emang jurusan siapa kadinya mah? Kan bayina di dalam itu. Iyalah prakteknya seperti itu. Tadi kan deui supaya urang kabehan sana dan dihenteu teh rindu ka lalaki kodang. Tapi dihayang-hayang ku urang teu bisa kahijab ku hayang, dihayal-hayal kahijab ku hayal. Lain kitu, nikmati anugerah ibadah. Urang kudu nikmati itu ya anugerah ti Gusti. Allah kesabaran. Gade jasa ganjaran. Ketika orang sholat, fadl Allah. Ketika orang puasa, ya Allah ya Rabbi. Loba nu gagah tu puasa, ampun we ku Gusti keur dipuasa. Nikmati coba puasa. Makin lapar makin gede ganjaran. Makin dahaga makin gede ganjaran. Makin bau makin sedikit cak Allah. Cak Allah, cak urang mah makin begitu toke waduh. Oh, toke mah. Hiji puasa syariat nu tadi dicaritakeun tidak arti minum make waktu di maghrib di fajar datang ke maghrib. Puasa torikot di samping nu tadi torikoh mah seluruh anggota ieu dijaga berikut ulah aya penyakit batin ieu mah waktuna terus menang di mana Tuhan saya ngalaksanakeun kitu lantaran cek Kanjeng Nabi tadi ke orang kila bakal ditanya jaga jawaban nangke ku jawaban kanjeng kamin musaimin muftirin wa kamin muftirin musaimin. Loba jasa jelema anu puasa padahal hakikat nama orang teu puasa. Loba jasa anu batal maghrib horenganan puasa bae. Ih, bahasa Tuhan saya. Lumakat kukula dibaca lantaran kamari kasih bandar. Sekolah padahal apa gedak. Siapa lima itu kapal kedata. Balikan kamin soimin muktirin wa kamin muktirin soimin. Ya Allah, lo baca saja lama anu puasa hakikat apa orang itu puasa. Itu ganjaran. Lo baca saja lama anu buka di waktu maghrib orang itu buka puasa baik. Kadangnya kurang dah, kadangnya nginum eta si kiai, eta si tetangga, eta si tokoh, eta si ustaz. Orang yang hakikat nama puasa bae lantaran nyana puasa toriko, syariat batal tapi torekat nama teu batal. Sebab terus bae dijaga. Puasa syariat mah ngabatalan nyana dahar nginum, tapi setelah eta teu dibatalkeun teu deuleuan mata ceuli, irung kabeh dijaga. Puasana mantep jasa beurang jeung beuti. Ini istimewa jasa tak jelema nu pas kitu tah. Terus bae berarti puasa teh. Masyaallah. Yang siku Allah anil manahi wa ida inas fil jawari. Mata ieu teh keur ngarealisasikeun bahasa Gusti as-saumul li wa ana ajzibi. Puasa teh nu kaula, ulah sakayang sia. Wa ana ajzibi kaula bakal ngabalesakeun. Tapi puasa nu mana anu bener-bener kan? As-saumul li, puasa manu aing. Kunaon atuh batak tadi kaingkeun. As-saumul li, kunaon atuh jadi tadi kaingkeun. As-saumul li, kunaon saum tadi kaingkeun. As-saumul li, kunaon leuwih tadi kaingkeun. As-saumul li, puasa nu aing, kunaon atesia tadi kaingkeun. Tak puasa tarekat lah lamun aya jelema puasa tarekat kemudian mata lagi pakai maksiat batal puasa. Aya jelema puasa geus aya di kalangan tarekat ceuli dipake ngadengekeun musik atau ngomongkeun batur batal puasa. Nu mantak cak buruk sak jelema nah kuari nu bisa norekat. Terus di jelemanna nu mantak ulah sok aju hambur-hambur asa aing tarekat. Palinganan di jero nama lain tarekat geus ngalobakeun ngarekrut dahana. Korek langit biru. Ya tarekat. Masya Allah. Nah itulah Gus terakhir wa amal saumul hakikat bahwa imsakul fuad bimasillah wa imsakul sir an mahabbati musyahadati lillah kama qala Allah Ta'ala al-insanu sirri wa ana sirru. Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah al-insanu sirri manusia teh rahasia kaula
asiru kaulah rahasia manusia. Ya, aing yen langit yen bumi. Deuleu ku sia manusia. Aing yen kesempurnaan maha kawasa aing. Yen kadaharan bubuah yang sia. Yen kelengkapan suara melalui manuk yang sia. Melalui hewan nu halal yang sia. Yang sia los ku sia. Dan ku aing atur nu haram halal menang jeung henteu yang sia. Bagi ku sia yang sia. Ketika sia geus jahok ieu haram ieu menang ieu henteu. Atur ka ku sia teh berarti sia jadi rahasia. Sebab sia geus kalaksanakeun haram halal pan halal haram teh nabi aing. Ku aing sia nya nyawa ulah imah naon kadang haram. Hakikat kalapan aing eta. Ilmu sia teh geus bisa direalisasikeun ka jelema. Ulama boh haram. Eta teh kapan nyahona ti aing. Geus sia ngomongkeun halal, ngomongkeun benar, ngomongkeun teu rahasia aing. Aya di sia. Sia ngomong kitu teh eta hukum aing, berarti sia teh ngandung rahasia aing. Aing teh aya di sia. Tapi aing teh aya di sia. Geus berarti al-insan sirri manusia rahasia kaula wa ana sirru. Nah, di dinya ulah loba anu dipake ka hayang atuh ku sia ku aing baca sia rahasia aing rahasia sia. Atuh geus sia jeung aing duaan. Kalau urang geus bisa tak nu dipake ka resep jeung dipake ka hayang, nu bisa dideuleu, nu dipake ka hayang deur hiji Allah. Geus kabeh ge Allah bae hatta teh Allah kosa kanjeng Nabi urang kosa para aulia kutub-kutubul aulia jeung para wali eta kos kitu tanya nah puasa syariat dilakonan torekat tadi geus tu ari mah nya geus datang ka hakikat geus disingkapkeun per detik jeung per menit nyaho kana hakikat nya lamun terus bae ka Allah ketika aya pohon mereka Allah bakal puasa geus teu kese dikanya kokteunana saha jelemana jeung di mana ayana ieu mah sakadar nyaritakeun puasa umum puasa khusus itulah bahasa Imam Ghazali bahasa Tuhan Syabdul Qadir mah puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Urang sakieu bisana mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jajat, dibere senang, dibere nemah, dibere ridho ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa dengan tenang, tentrem, nikmat, robah puasa urang tina puasa nu kamari. Mun taun kamari puasa urang sakitu Gusti tambah ilmu we. Ku ari mah tambah kanyawa lah deuk rada dirapi-rapihan puasa besi kaburu dicabut. Besi kaburu ku Gusti ieu diampihan. Mun geus karolot mah mulayan ku ari rapihan. Urang maca Quran hebat mah dina bulan Ramadan teh 17 kali tamat. Mun bisa, mun teu bisa teh kudu mudag tamat, mudag ngarasakeun nikmat maca Quran. Mudag nikmat maca Quran. Jadi beuki luhur, beuki cara tamat maca Quran. Tah aku tak tamat. Teu tamat. Maca Quran teh ngarasakeun nikmat. Moal karasa lamun teu paham. Mantak nu bodoh nemah bae. Ku nemah ka tawadhu meunang ge lalatu pada. Tapi lamun anu bisa mah paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tang ngarasakeun maca a'udzu jeung ngarasakeun maca bismillah eta teh keun digerakkeun ku Allah sebagai anugerah kaetan eta. Jadi lah ieu sajus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabullah la raiba fihi mukadzibina min al-mu'minin wa min al-mu'minin. Sallallahu alaihi. Lain ada ketat yang mesti jauh kalau begitu. Jauh. Itu bagus mengarasakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di samping makna nuturkeun abdi ngalindung ka Gusti Allah tina setan. Saya di Jerona saya dibaca di saya tah. Mun tak kiai mah kos itu tah, tapi lain di Golkar, moal di Golkar mah. Bismillahirrahmanirrahim. Nakarasa maca bismillah teh digerakkeun ku Gusti Allah diberi anugerah nikmat bandingkeun jeung meunang sajusnya na kakarak bismillah doang timbang coba jadi luhuran bismillah doang. Yakinkeun luhuran bismillah doang. Sajus kadang jadi siksa. Sa bismillah jadi ganda. Menanti mana? Tafakkur sa'atin khairun min
sabanina. Tak eta tapakur teh sadetik, samanit. La ilaha illallah ahli Allah. Hiji timbang jeung 1.000, 100.000 anu ahli manusia, ahli makhluk, ahli liar. Beratan kene la ilaha illallah. Sebabnya nama kerasa. Mari orang garang-garang ke lamun gegeuraan teh malnya. Dahar ya. Buka ya. Ya, Kak. Wah. Allahu Akbar, baru ya Allahu Akbar. Di masjid asyhadu an la ilaha illallah. Wari susu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kakak asyhadu an la ilaha illallah nu kadua, nya nangis ya tilu gelas. Hayya 'alas shalah. Allah. Nangis ame. Wah, minta eta begitu langsung. Lain deui bedanya ge Allahu Akbar. Jadi korban. Ya Allah, Masya Allah. Sedikit deh. Pematikan aja anak pulang gitu berapa? Menikmati makanan. Betul sama rasanya masih kan. Oh, ya sama. Masya Allah. Ya karim, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Kesimpulanna, puasa syariat mah teu dahar teu minum teu jima make waktu. Ini subuh datang ka maghrib. Puasa tarekat di samping nu eta oge ngaraksa seluruh anggota tina maksiat. Dingkol puasa hakikat, hate ditambah teh inget bae ka Allah, poho ka Allah deui bakal. Di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh baina sama wal ardi. Di tengah ngaganteng moal ka diangkat nu jadi kaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik kaluhur. Zakatna itu ditersetengah. Biasana dopang bagus dari zakat. Keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deh, urang ibadah nu utama. Ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur. Sia ngontrak video isi video zakat di ditu hawana. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Sama hendak dikitukeun tah ayo mere bae kitu ka sia hayang-hayang teh mah tagak ke aing. Itu bae sih. Urang kene tak. Urang kene hadir. Sakali deh. Supaya mantap ibadah urang lain lalagaan, ulah masa kadang nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tetangga jeung boga kontrakan supaya mantap. Tamun mere bae geus mas-mas mbak-mbak deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur. Nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaran. Acara berangkat di dieu tanggal 28 macet ke Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran di dinya. Acara moal balik, ka ditu moal di dieu we di dieu. Eta kosina teh anu paling istimewa geus dicaritakeun istimewa apa istimewa. Jadi ulah asa-asa balik ke Bandung, di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya, di Surabaya ngazakat. Acara kieu bae mah dek balik ke Surabaya barang datang ka jalan ka lebaran datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Oh, ka urang. Oh, na teu mah. Zakat. Kiraha wajib ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam minggu dah eta tah ngazakat di dinya. Cenah gimana diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acara di 10 poe deui ka lebaran bae teh naon. Acara di 2 hari bae bisa. Jangan puasa lagi jangan. Nah, iya zakatnya atau situ zakat. Paling utama nama
memek ke masjid. Nggak ke masjid, orang nggak zakat. Di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nggak zakat. Luar biasa teteh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Biasa hina. Sabina di luar setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, meme kamas. Ngan hese sama pas itu mah jadi imam lagi geus diulah. Itu kan make samping di bupati pan imam lagi atuh. Imam blon. Nah, penting lagi penting guys daripada dikenakan saha kiai kamu sahihna saha mustahik zakat kiai aya dalam mustahik zakat anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara pikeun ka fakir pikeun ka miskin cenah ieu mah zakat fi sabilillah teangan tukang perang urang mah perang ge henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta dia termasuk sabilillah Syekh Nawawi Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener ikirai kalimatillah, ngadengkeun, nangtongkeun, ngaluhurkeun agama Allah. Eta dia termasuk sabilillah. Baca sih. Beunang. Kumaha cenah ku ari mah indek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan. Tukang dua tukang nokotan. Nomor katilu tukang nulisan. Nomor kaopat tukang ngabagikeun. Tah eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk wae mah. Teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nya nampung ka dieu di mana henteu totom. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahik kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut. Geus aya ditu kembalikan tak kembalikan eta mah teu kudu dipoe lebaran. Diengkekeun teu masalah, 2 poe, 3 poe, seminggu, oh masalah. Nunggu mustahik. Lantaran lebaran pemerintah aya leuweung, nu penting ngalaksanakeun zakat da bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun, oh masalah. Pakai miskin aya sarumpul ku ari mah. Tuh, bagikeun. Ku ari kumaha lamun dikamasikeun? Teu meunang. Kamu salat teu meunang. Cenah ieu mah teu ku bupati kebetulan. Ieu mah masalah urang. Kurang daripada can kaya angka pemerintah insyaallah teu pernah kadenge ka fakir miskin mere bae kurang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibeureikeun ka BHS dibeureikeun ka atas dibeureikeun ka kiai anu ngadukung nyana pas ayo tunggu-tunggu teh saya bagian teh ayo teh laporan tadi tuh apa asup golongan Golkar. Nah, pas gitulah. Jadi kurang seret. Kita kurang lamun pas itu. Ya, mager gak bener ibadah. Besi urang yang sampurna ibadah menurut Allah. Ih, beres-beres enggak. Kurang mana pakai miskin. Jadi mina empok. Nikmat duit aya lah sapira duit sakit. Di luar setengah. Tah. Dulu ku sabola. Ini mau kan zakat anak asli, pokoknya ibadah. Kira gitu boga, nunggu sakit itu nak bae. Yakin teu bakal insya Allah. Lah jadi yakin teh sebodoh mah boga sampurna. Cuma masalah bola mah nuduhkeun doang. Hayang sampurna. Langsung bae sebab luhur kadenge pemerintah nguculkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun deui itu. Cenah aya sama kieu cuma tidak kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Munir. Ada yang di Indonesia. Ayo baca kita kecil. Ngomong aku ayo nang tangan teu baca kitab tidak kieu mah.
Iman nasnya ada ulah hareup nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu atak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Artina Fathul Muin mah eta teh fikih geus ditasawuf. Lain lalagaan nu baca ke masyaallah. Aya ngomong ulah baca Fathul Muin bae atuh baca kitab saja. Mun deukeut aing sia sembarangan ke Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Bisa aing ngomong keluar takrib, riyad, sapina, Fathul Muin, iknatu ngomong keluar tidinya. Geus, eta teh guru teu banyak kitab cenah menuju cuma kemenang aya nu ngamenang teh. Kadang ikut celi aing aya nu ngomong baju. Ya macam kitab cenah di cuma teu ngamenang teh. Kasih sia datang ka aing. Tadi cacak je ku aing. Ada tu anu teh aing sieun di datang nya. Teh maksudnya supaya rapi doang. Ini ibadah teh ke Allah. Ulah mah kitu tah maksudna. Geus kepentingan di partai eueuh ulah mah, kepentingan di organisasi eueuh. Geus ditekadkeun ulah mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngalibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batu deuk nurut sabodo deuk minta sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diomongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo ajeun geus penting ucan ka Golkar ulah sakitu doang. Ulah atuh ho aing teh ho ke ka kiai emang kumaha gitu. Di Pelaraja tinggal sabaraha gerintir, di Cikupa tinggal sabaraha gerintir, di Sepatan tinggal sabaraha gerintir. Atuh kan itu kabeh aing mana batur. Maksud aing siapa salapi kata kita menang. Ila menalo yang oleh amin. Orang dapat amin. Yang gitu kan aja. Ada yang ikut terima tak? Jatuh manusia tuh. Tapi bangun mulai. Dan dulu. Nah kan soalnya tanam kos gitu mah tuh nggak gelokan itu. Maksudnya gimana? Lain naon lain masya Allah lu nggak sih hajur tadi ini mah maksudnya lain bukunya ageng deunya biasa ada yang ikeng tuh budak magang ngaji cenah ya 20-an alhamdulillah dia orang mana yang magang ngaji senang kadang-kadang kiai anu kuari mah jadi tim sukses yakin sial maksudnya naon teh iri teh dengki atuh ulah nyana nu sejen bae sukses kieu nu sejen mah ulah magang ngaji bae aing teh lain ciri emang kumaha gitu tuh biasa barang sahan baca ki soleh aya bae barang sahan eta ku hok ulah jadi kos kitu ulah lain mah teu ngahalangan anu dasar deuk mah bae nya geus ada halangan tuh makaka bae kitu mah teh mah keur carita bagusan coba kurang ibadah kurang bisa dipuasana kemudian zakat komo cek Tuhan satu kodir madei aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh nyumun baca ilmu geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat teh moal teh kitu mun luwih rapi biasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadang urang nuturkeun eta teh bidang Nabi atuh urang lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae masyaallah hiji beres jika ada kaliwat, awas. Kemudian taraweh. Kukulah tadi bacakan kitab dina hadis tajwa jamekna panjang deui. Tarawehna orang 20 tilu. 20 tilu mimiti kanjeng Nabi taraweh turun ngobrol dulu. Taraweh deui kanjeng turun katilu peuting kanjeng Nabi di mana. Wakil ropat peuting. Cuma bulan lopat. Aduh, kanjeng Nabi yang pandas di fardu. Nah, tidak kan di Nabi Mataraweh nyali tidak di bumi. Sudah bakal didatangan Tuhan. Tunawan ya sudah terjadi kitabnya ya. Ini dongeng kan doang ya. Pusing kayak pakasaran bawa ya kitabnya. Bawakan maya. Iya ada duitin apa teh ya. Emang kuat lima kipu kudu nala. Nah jadi cerita lah. Sina bakal datang tadinya Tuhan. Rempar sekali nggak bisa dipadukan bangsa kurang kuat. Mungkin dari itu. Ini tahun 2012 lah, orang Cikupa dekat waktu orang Cisok lama ngomong orang Sepatan paling buku teh orang Cilong ngobrol itu kan itu saudara 20 sarua bae 20 itu jenitirna mantap fokus kangen dilangsungkeun ku Sidina Abu Bakar Siddiq menjadi 20 kilo Sidina Abu Bakar Siddiq baik Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali 20 kilo deuleuh dina kitab hadis. Kalau kami
molos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wa hisaban jeung aya koma tarawih maknana 20 diteruskeun moal cenah Abu Bakar 20 kilo atuh sadekeun urang teh ngapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa dua bila ini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimisian 20 kilo Sayyidina Abu Bakar dilanjut ke Sayyidina Umar urang kita nuturkeun eta kita nuturkeun nu dua kita nuturkeun nu opat penguasa Muhammadiyah teh pemahamanna anu kurang geus kula di mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad yakinkan 20 kilo ulah kan kaya wae ribut 20 kilo dirba 20 kilo dirba walah nang ribut bae Nah ya lagi alhamdulillah puasa saya entos, orekan entos, hakikat entos, penentuan menurut hisab alhamdulillah entos, bulan ngajak mual, silakan undek dulu orang babarengan buah Jumat, karena tungguan di pemerintah mangga, ayakin maka pemerintah, contoh isbat modal tahun kemarin udah disengserikan kunggulan negara, mangga baik. Andai kata ndek baik silahkan baik, ulah jadi huru hara. Ayang masjid dipersilakan tah dan tah atuh tah aya dek lama ke kami panderi kunaon jadi kunci kos masjid bapak moyang mah bae. Loba kajadian kos ieu pantung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat di heulanya masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu. Wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah. Geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara orang menangkan Lailatul Qadarna ulah dipakai kaharinya orang menikmati anugerah orang ibadah eta engke mulai muka tentang itu Lailatul Qadar